diajarna sing pinter, sing husu, naon anu diterangkeun ku guru, Neng sing bisa memahami nanya. Ame isukan Neng jadi jalma anu sukses, anu seueur acisna, kadang teu. Kadang mah. Tah gitu. Peupeurieun mama kapungkur cenah sakola kalah ngadon ngablu, kalah ngadon ngala belut ka sawah. Batur-batur ujian, mama kalah deres sapopoe ngala belut. Atuh balik dicarekan kalah ku emak. Kade, Neng mah ulah kitu nya ulah siga mama. Mah, apa teh mah? Apal naon, Neng? Di sekolah baturna mah. Sing sabar. Sanajan pane di sakola teu aya baturna nagen, pane mah sing prihatin, sing ngarumasakeun. Anu penting mah pane diajarna sing pinter, anu jadi jalmi nu sukses. Siap mah. Yeh, dianggot tiungna. Wasa. Mau ujianna mana? Uje teh naon, Neng? Uang jajan di sekolah. Neng, ayeuna mah teu kosi jajan Neng di sakola, soalna mama tos nyiapkeun sangu sareng goreng endog, mun. Atuh tuh si jajan mah Abi. Moal dan tos dibekalan sangu antosan di dieu nya. Mau biaus kumaha mah? Neng ulah salempang, mama nyiapkeun sangu jeung eueutna. Lamun Neng kabita batur meser es, tinggal eueut sing seueur. Mantakna ku mama dibekalan caina ge seueur. Saya herang mah teu amis mah. Lah, jeung saha? Ieu entos geura angkat. Sakola kaberangan kali. Jung sok enggal tatih. Sing pinter sakolana heuan. Mohon mah, Abi pada angkat sekolahnya. Mohon Bram yang ilmu gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak geus aman mangkat sakola, tinggal ngurusan bapana. Lah. Alhamdulillah menang 10.000. Aduh, eleh ku budak mah. Belaan hayang molor keneh ge isuk keneh kudu aprak-aprakan neangan duit. Da jatah cenah meni alabatan keur naon bae kudu jatah sapoe 10.000. Aduh, alhamdulillah menang tapi Neng, berhasil Neng. Menang duit 10.000 ieu keur jajan poe ayeuna Neng. Ari si Akang ka mana isuk-isuk geus eueuh. Di tempat sare geus eueuh nu biasa nanghiler keneh hoyah kieu. Mangkat teu bebeja. Sok kebiasaan si Akang mah. Mamangkatan teu tara bebeja. Ye. Berhasil. Pokoknya ayeuna mah nyieunkeun kopi. Buru, ulah dila. Berhasil naon deh Kang? Kopi, uyah kieu nanyakeun kopi bari nage tos di mana di ini sok tara bebeja. Ya, ulah kalah debat, Akang tos berjuang. Buru nyieunkeun kopi heula. Dah, berjuang naon? Anu geus-geus ogenan eta mah alasan hungkul. Cik atunya salaki karek balik teh ulah sok kalah diajakan pasea bae. Yeh, Nyai teh lain ngajakan pasea, Kang. Nyai teh nanya, Akang tas di mana? Sok kabakuan dari mangkat sok tara bebeja. Yeuh, Nyi, Akang hudang rikat sote tas perjuang neangan duit kerjajan budak. Berhasil menang 10.000. Kan minta jatah sapoe teh 10.000 kerjajan ka sakola dati emak sok dibere 10.000. Telat, Kang, budak nage geus mangkat sakola. Kitu da Akang mah adat kakurungan ku nyawa, lamun butuh kakara kokoreh. Yeuh, Nyi, ari budak mah teu bisa ditempokeun. Kudu aya teh kudu. Urang mah kan bisa nahan pangabutuh. Ari budak kan teu bisa cekna kudu aya kan kudu aya. Tak naon ti kamari teteangan teh. Ulah di mana butuh kakara teteangan. Misalnya ulah kalah debat, ari budak geus mangkat sakola mah berarti ya duit aman ye. Tapi ngomong-ngomong, budak dibekalan naon ye ka sakola? Dibekalan sangu jeung goreng endog. Waduh. Dibekalan sangu jeung endog unggul, teu dibere jajan ye. Teu lah, meni dogo-go teuing. Cukup be sangu jeung goreng endog ge. Hari masalah urang sih meureun kanjat nahan lamun hayang jajan budak mah karunya eulih sugan dibere ngarah 3.000 atau 5.000.
mantakna sing mikir. Nangis lah, ada budak geus aman mah. Balikeun udud jeung ka warung. Tak geuning manehna ge butuh jang genggerongna. Kitu ge meni welu usaha. Nah, bung tarek. Sakali bae Nyi akang minta tulung pangmelikeun udud jong. Kang, ya, nyai teh capek Kang, ti isuk-isuk tadi ngurus budak nepi ka mangkatna sakola can ieu pagawean di imah ge can rapih Kang. Mangkat we geura sorangan. Akang leuwih capek nu neanganana aprak-aprakan. Kadar kali meuli ka warung geus buka jug-jugan ieu duit mawa. Ieu Bro. Bung lah, Ieu meuli sorangan. astagfirullahaladzim. Ieu geura buru ka ditu meulikeun. Ieu buru, ieu nyaan moal. Moal. Engke pulangna keur nyai. Mangkat Kang. Ribut mereka na pulang mah. Sasiga si Nyai kabeneran arek disampeurkeun. Nye, Naon Yun? arek ka mana? Kak Malung. Ke Bandung? Waklung. Sing bener geura ngomong ka warung? Eta Lempang? Teu capek? capek ari sih. Yeuh Nyi, ari warung teh meureunnan jauh. Lamun lempang, engko balik deui ka imah, arek nepi jam sabaraha, pegal bitis. Atuh minimal-minimalna bisa kana sapeda bae heula. Kana motor mah mengke jauh keneh. Talung meureun ari bisa kana sapeda mah tereh moal capek. Rada ngabantu saeutik eta kana lengkah. Yang geus nya, rusuh biar ti heula yeuh. Yun, arek ka mana? Arek ka warung, geus lah rusuh. Mi. Ari jalma dengki, ngaledek heueuh, ngancakan henteu. Ya, Geuning beuteung keneh. Lihat ududna. eueuh teu meunang. Pirakur di warung udud mah geura Nyi meuni abong asana. Lah, ulang urusan masalah udud, Kang. Pokona nyai mah hayang bisa kana sapeda poe ayeuna keneh titik. Kalat naon ujug-ujug bisa hayang sepeda. Lah, teu kunaon nu penting mah hayang bisa kana sepeda. Terus meni sepeda nanya? Teu hayang apal kudu aya. Arek ka mana-mana ge akang nu penting mah ya sepeda hayang diajar sepeda hayang bisa. Badul kemendin yang sepeda. Kudu poe ayeuna diajarna. Bukan mengke bae. Hayang ayeuna Kang, ami nyai ka warung teh capek lempang. PR deui bae. Ulah lila Kang. Aing aya bae pamajikan. Make hayang diajarna sepeda deui. Kalau temendi apa gitu? Ting tas nempon nanahaun meureun ah. Coba kamendi neangan sepeda, coba budak can balik juga kieu. Aduh, ieu kudu kamendi atuh neangan sepeda ieu. Ah, aing rada rudet kalah. Sok geura buru. Buru ieu geura digoel geura kumaha dieu? Sok astagfirullahaladzim, ieu geura digoel. Sing sabar geura ngajarkeun ada pugu hese. Kada diajarna sepeda nu sabar teh hesena deui. Buru geura hayu ieu digoel. Ah, Nu ngaranna ge teu bisa Kang, pugu hayang diajar sote hayang bisa. buru geura ieu lah, kapan hayang bisa. Ulah kalau loba debat juga kieu. Ah, Nya ayo atuh. sok buru. Tuh geuning bisa tereh. Nah, mata amek-amekan ge kala tadi sok teruskeun. Bisa-bisa matana lamun ngajarkeun budak paun mah pantas bae sepeda kieu. Dah, gila. Astagfirullahaladzim. Cenah yang diajarna sepeda kumaha sih maksudna?